Jalma-jalma pada reuas, aya nu ngabeledu keras, mayat balatakna teras, ningalina ge waraas. Kota Beirut berantakan akibat kena ledakan, gedung hancur mengerikan, orang nangis kesakitan. Tua muda pada berdarah, kena gedung rusak parah, badan tertimbun bata merah, kami cuman bisa pasrah. Aya anu lompatan, aya nu esod-esodan, aya anu gogoroan, sasambat hantem-hanteman. Libanon kena musibah, pamugi basing tarabah, teu kenging hilap ibadah, memohon di atas sejadah. Kita cuman bisa berdoa supaya jauh petaka, dilindungi Allah Ta'ala, semua muslim sedunia.